Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana, dulur salambur baraya sanagara, mugia sadayana ayana ayadina kayaan sehat walafiat, sehat lahir sinarang batin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Patepang dangudei sareng abdi tukang dongeng, tukang ngawadul sakapeung mah tukang ngacamplung. Ayu pemirsa dongeng Sunda sadayana, urang dangukeun deui ieu carita lalampahan keselud nu ayeuna tos bagian ka-53. Mangga sadayana ka pamirsa dongeng Sunda, urang langsung bayi pedar hanca dongeng nu katunda nyata keselud bagian 53. Puletra, waduh, terus setuju si aduh, ieu cangke sapulik euy. Cik eta jelema beungeutna pupuringesan nahan ka nyeri. Sabab cangkengna kena pisan ku eta keruyung si Junet. Ruyung kawung teh atuh nu teu asna alah batan tangkal tiwu atawa tangkal tabu. Eta jelema nu tadi ngapelesat-pelesatkeun balati rupina ngan ukur jago kana kaulinan peso balati unggul. Eta jawara balati tuluy mundur loncat ngakrobas asup deui kana rurungkun tempat nyumputna tadi. Jadi manehna mah kitu kabisana ngan ukur bisa melesatkeun balati di tempat nu jauh jeung buni nyumput karesepna. Nah gitu, tapi bahaya oge tah. Nampo musuhna kabur Ki Junet nyereng ngan sakit horengan teh euy. Cek Ki Junet semua rada bunga ngan tekelu bunga na Ki Junet teh sabab teu patila burudul teu kanyahon arahna ti mana ujug-ujug ka tempat eta teh loba jelema nu daratang mani ngayah pisan. Aya kana 20 urang nama. Kepung euy, kepung wakul buaya manggap. Ulah dibere lolongkrang euy keur kabur. Tawak. Nya euy, tawak euy. Urang cecah awakna tah, luman bangsa kitu mah. Bang kawarah. Cek jelema-jelema nu daratang ka dinya teu nunggu perintah eta jelema geus ngurung ngapung lalingkar ka Ki Junet bener teh bisa jalan keur ngejat di eta patempatan mani rapat pisan. So atuh teh heula tulur rengkas heula tah cokorna Bang kawarah. Ayo serang cek jelema deui. Ah sia barengan nitah bae sok bae sia teh heula. Ayeuna mah pajurung-jurung siga nama ieu jelema lembur. Yeuh tempoyak bedog aing ieu sia bangsat jeung jelema nu aya di hareupeun Ki Junet loncat sabari ngolebatkeun bedog rek nigaskeun hulu si Junet. Lap Ki Junet huluna dongkok leungeunna sigep nyodorkeun iteukna ka hareup. Itu juga ka jelema eta. Aduh, kena pisan kelebah iga burungna. Aduh, eta jelema pupuringesan aduh-aduhan. Laju langsung mundur bae teh jelema leungeunna nu kenca nyaklan diadana sabulah katuh. Aduh anak euy nampo kitu nu lain teu wani nyerang deui ka Ki Junet ngan ukur silih tampokeun jeung papadaan. Bari jeung nungguan Ki Junet bongoh sieuna. Wah ieu mah kumaha ieu. Aduh ke heula lur sapertosna aya salah paham ieu teh cek Ki Junet. Kaulah lain rampok ya cek Ki Junet deui bari taki-taki suguna kuda-kuda. Alah sia pura-pura lah. Cenah hiji jelema deui loncat narajang ngahabitkeun hiji gobang lain gobang kabuyutan ieu mah. Ki Junet rikat ngagerakeun itu keruyungna mapak gobang nu melesat ngap ek ngahanca ka dirina. Bulan terang cereng gobang bacelang tina leungeunna eta jelema. Waduh. Eta rosa euy jelema ieu. Waduh. Bahaya. Cek eta jelema pupuringesan leungeunna euber sieuna mah sabut eta jelema kasima nampok gobang nama celang jauh pisan peureup Ki Junet teh kanyahon ngahanca kana ceulik Judabet. Aduh teu mere kasempatan ka eta jelema Ki Junet awakna muter deui tuluy malik nyaharep ka musuhna. Ruyungna ngolebat ngahanca kana sukuna syak bulat terak 2 kali. Aduh
aduh kena pisan kana pincurang kuda buat berita titeunat kana lembah eta jelema maksa rek hudang deui ngan karek ge cung langsung rompoyok deh bae awakna ngakobra ge sabab sukuna karasa nyeri pisan sih Kijune nempo musuhna teu ojah deui tuluy loncat bari congo itu royong na ditempelkeun kana palebah beheung eta jelema ojah saeutik nyawa ilaing bakal lepas ya bakal keluar tina raraga cek Kijune eta belah aing esot deui cek jelema nu tuluy ngaraksek nyamper nuju ka Kijune heup maju saeutik ieu cong royong bakal niir beheung balad ilaing nembus kana lak-lakana ya mundur sih cek Kijune bari leungeunna dipetakeun jeung sinan ngarontakeun wawanen musuh-musuh padahal mah dirina ge sabara oge ningali jelema nu sakitu lobana ngariung rek ngala nyawana teu pati lila aya hiji suara nguak kurawa mundur euy mundur cek hiji suara jelema nu datang ti palebah tukang nu ngariung ti dinya duka saha eta euy ngan harita keneh para jelema-jelema nu ngrobong ngariung ka Kijune teh saparona melundur mere jajalaneun ka eta jelema semo nu ajrih pisan ya sigana jelema lain jelema samaneh aya bener bae katingali ku Kijune aya hiji jelema nuju ka dinya ditempo tina dedegan jeung panglawakana mah masih ora keneh waduh aya mun umur 30-an bae ya awakna sesege dadana sembada gagah pisan bukna digelungna cangkengna nyolagreng hiji bedog ukuran 3 jengkal lain kana pasti ieu teh semu taya karingrang taya kasieun pisan wanona seukeut melong ka Kijune bari lempang leungeunna nu katuhu ditumpangkeun kana parah bedog nu disoren dina cangkengna nu hulu parah bedogna teh diukir gambar hulu mau aing mau ngeukeur calama bangsat lepas kene tanak buah kaula kenalkeun kula ieu Ki Surat mah dan dengan aneka lur sok geura maju ka dieu urang tarung baikalan pati jeung kaula urang silih wabuk silih beubeut silih tajong silih takol silih teke cek eta jelema nu geuningan eta teh ngaranna Ki Surat mah ke lur kaulah kaya patempatan lain arek neangan musuh tapi kaulah kadengan saukur ngalewat milu mentas cek Kijune ngajawab alah kaulah apal maneh ka asup selesai hiji komplotan 3 rombolan para garong nu wanci-wanci ieu ngakalaksa ka setiap palam pilemburan buktina hiji rampok salamet kabur ninggalkeun ieu tempat lantaran andika sia jadi ilaing moal bisa mungkir deui sia cek eta jelema nu ngaran Ki Surat mah ku abdi baekan mangklu kawas kitu mah kieu mah pangawakan sakitu mah abdi ge mampu mikeskeun 2 tulang igel mah cek hiji jelema ulah gagabah euy ieu jalma lain jalma samaneh ya 5 maneh ya buah pangabisana ieu jalma lain atah-atah cek manehna teh cek Ki Surat mah bangsat ieu loba jalma kalingetan harta bandana jeung melahan mah aya nu kalingetan bodak parawan ya dibawa ku eta para bangsat gerong nu kaasup batur ilaing sia jadi wayahna ilaing kudu bisa kateok ieu cek eta jelema nu ngaran Ki Surat dilang Ki Surat mah harita kana loncat ka arep Kijune pulesat waktu selesai pemirsa aduh apunten anu gasun ampura anu kapenta kasadayana pamirsa dongeng Sunda urang pungkas dongeng Sunda ieu ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ceg hancur